Allahumma salli ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Walamsu basaratil ajnabiyati, lan samalihe anggepok kulit wong wadon kang weweneh, ma'akibarin sumartane gede, ma'akibarin sumartane kang gede. Walam subasaratil ajnabiyati, jeung deui anu katiluna anu matak ngabatalkeun kana wudu teh nyaeta nyabak kulit awewe anu sejen. Nu dimaksud sejen nyaeta lain mahram, nyabak kulit awewe anu lain mahram, atawa lamun keur awewe nyabak kulit lalaki anu lain mahram. Awewe anu lain mahram disebutna ajnabiyah, lalaki anu lain mahram disebutna ajnabi. Yakinan nu matak ngabatalkeun kana wudu ku pantel kulit teh di mana-mana antalna yakin, di mana-mana nyabakna nyata yakin. Sehingga ya namun tamah lamun urang keur tawaf, lamun henteu taklid heula ka madhab anu henteu ngabatalkeun kana wudu ku pantel kulit kitu tah. Jadi aya namun tamah asa teu yakin we gitu bahwa ayeuna eta anu katincak, bahwa eta anu antel teh awewe. Sarana kumaha ya urang ayeuna nyedak ulah nalak-nalak kayak gitu. Mun di Mekah ya mah anu hese nyaeta ngajaga teu, ngajaga ayeuna pabatalan wudu tina pantel kulit nyaeta dina tawaf. Dina tawaf nu hese ayeuna mun teu ngajaga teh, nu hese ngajaga teh matak ayeuna mun tamah loba di dinya nyaeta anu taklid kana madhab anu henteu ngabatalkeun saperti ka Imam Maliki kita ayeuna mun tamat tasir. Tapi da kakang mah ayeuna mun anu geus kalaman mah henteu sulit teuing duka pareng wae meureunnan kitu, henteu sulit teuing gitu. Karana ayeuna mun tam awewe umumna mah ngarombong batur ge gitu. Jadi urang ayeuna mun tam naon ngarombong gitu, nyokot ayeuna rombongan kagombongan ayeuna lalaki gitu. Ngan sok aya nu surupat serepet gitu tah. Sok aya nu surupat serepet. Nah, lamun ayeuna henteu keur ihram bisa ayeuna mun teh bulan bunian ayeuna lamun keur tawaf sunat mah. Bulan bunian ai keur ihram da teu bisa kitu keur ihram mah. Tah anu rawan teh nyaeta teu keur ihram, pan ayeuna mun tama ari haji ari tawaf rukun mah keur ihram keneh teh teh. Ari ayeuna mun tam keur ihram keneh nya bisa ari ayeuna mun tamalah asal ayeuna ti Mina geus ayeuna mun teh jumrah aqabah teu ayeuna tahallul awal heula tah bisa eta ayeuna mun teh urang bisa buni kumaha ayeuna mun tama sabab tahallul awal nyaeta ngameunangkeun ngahalalkeun kana sakabeh paharaman ihram terkecuali nyata hiji jima anu acan meunang teh jeung aya nu qadimah jima. Adapun ayeuna mun tamah buni nutupan ayeuna mun tama eta awak kudu nyarung-nyarung teu nutupan sirah jeung sajabana kan geus bebas. Matak di jalan memeh ayeuna mun tama tepi ka haram teh ketika tas Jumratul Aqabah tahallul lah di jalan gitu. Tahallul lah ya di jalan. Geus kitu teh ayeuna mun tama pake ayeuna mun teh baju tuluy ya. Da engke ayeuna mun teh deuk mani sagala da meunang ayeuna. Tah geus kitu geus ayeuna mun teh mani geus sagala rupa ayeuna teh teu aya tawaf ifadah. Carana teh. Jadi nyangkot heula ayeuna mun teh tahallul awal heula. Nah, lamun ayeuna mun teh teu kitu eta ayeuna mun teh hiji nyaeta solusina pindah heula ayeuna madhab.
atau lamun aya namun teman tepinah madhab hati-hati engke aya namun tadina tawaf ulah terlalu tulak-telak kasagigireun ngongko ge nah efek teh si antal eta teh teuing aing mah teh nyaho teuing aing mah teh nyaho da sabab aya namun tama antalna kulit aya jeung lalaki nu ngabatalkeun kana wudu teh ketika aya yakin bahwa eta teh nu antal teh awewe mun urang mun awewe bahwa eta nu tadi antal teh yakin itu yakin teuing orang mah teu nyaho ngan ulah-ulah api nyaho teu nyaho gitu ya banyaan gitu teu nyaho nah teukeul ada tawaf aya naon kitu gitu kan teuing aya ayeuna teu nyaho ayeuna da suku mah sarua meureun ayeuna mun teu teh teu pasti bisa ngabedakeun antal kulit suku wae mah gitu carana teh kitu cenah. Nah, nu mana ayeuna disebutkeun ajnabiyah anu batal wudu ketika pantal jeung nyaeta awewe anu lain mahram teh nu deungeun-deungeun nu sejen kullu mraatin sakur-sakur awewe anu halal naon nikahwa nyaeta ngawina eta awewe jadi sebutkeun awewe deungeun-deungeun awewe sejen teh sakur awewe anu halal ditikah ku urang. Nah, eta teh aya pamajikan urang teh digeundeungan teh. Mata kurang batal ge wuduna. Nah, deungeun-deungeun teh. Eta mata baheula dikawin ku urang teh naon? Lain mahram, mata dikawin ku urang oge. Mata ketika aya boga wudu tuluy antal jeung manehanana nya batal da maneh teh. Ajnabiyah maneh teh mata dikawin oge ku urang. Nah, gitu. Jadi lamun awewe anu halal dikawin ayeuna mun tama ku urang mangka eta ayeuna mun tama awewe teh nyaeta awewe anu mahram lamun teu halal lamun anu halal dikawin ku urang eta awewe ajnabiyah nah. Jadi anu teu halal mah awewe anu dikawin ku urang teu halal ngaranna mahram ari awewe anu halal dikawin ku urang mah ngaranna ajnabiyah nu matak ngabatalkeun kana wudu antel jeung awewe anu halal dikawin antel jeung awewe anu haram nyata dikawin teu batal wudu alias mahram teh loba mahram teh loba. Oh, lamun ayeuna urang ngaji ayeuna bab mahram jamal anggeus ayeuna mun tama 3 kali ngaji bab mahram da loba engke teh ayeuna mun teu mahram aya mahram ayeuna mun tama sanasab gitu aya mahram aya anu berkaitan karana kamertuaan gitu aya mahram engke teh ayeuna sasusu engke ayeuna mun tama anu sasusu sejauh mana anu mahramna tuluy anu teu jadi mahramna sakumaha gitu dulur oge ayeuna mun tama anu mahramna sakumaha apan ayeuna mun teu di umum mah kafi adik kafi lantik teh eta teh tigah dulurnyaan gitu padahal lain mahram batal ayeuna mun tawudu anu ayeuna mun tama jigah ayeuna mun tama dulur deui tapi ayeuna lain dulur jigah ayeuna mun tama mahram tapi lain mahram nu jigah ayeuna mun tama mahram jigah dulur tapi lain dulur mah nyata model dulur pateterean dulur ayeuna pateterean dulur pateterean nah ayeuna model ayeuna mah eta model waalan jeung ayeuna wapiah gara ayeuna mun tamanya wapiah teh kama iting teh mertua ai waalan deh carogena kaya nemun tak kabuya teh mertua deh kasabelah mertua kasabelah ibu kasabelah aya namun tama ibu jadi aya namun tama wapiah putra buya tisa timauneh ari aya namun tawala putra maiting tege sama benten aya namun tanama tikah we aya nu eta teh da cigah pan inung urang teh eta pamajikan kolot didinya gitu
kada ayeuna kolot di dia ge aya nemun teh mah salaki anu didinya cek suami teh gitu. Ya, ya teh anu urang teh salaki ayeuna kolot di dinya bapa dinya. Saruha urang ge. Bapa urang teh salaki anu didinya cek suami majikan teh. Bala teh apa guru kadieu teh. Kungsi babogohan cenah baheula Pak Guru cenah aya. Begitu ayeuna tanya, gitu ada lor pateterean gitu asa Pak Guru asa saha gitu. Jadi tetuluh coba tuh obat teh tanya obat mahram. Padahal lain mahram teh. Lain mahram. Ngan di umum eta jiga pek heueuh sia urang dulur. Dulur lain mahram. Dulur pateterean. Dulur pateterean teh. Ente begitu kawin tegok teh. Eta inung didinya, eta papa didinya gitu kan. Suami istri. Tah loba. Malah aya namun teh mah ari kamari mah kung aya namun teh kasus teh kamari teh basa jeung Mang Abel saya teh saja Mang Agus saya. Barudak teh. Hari teh uji sasalaman jeung ayeuna jeung inung terena. Di komen beureun ayeuna cenah ayeuna sasalaman jeung aya nu metoha tere gitu. Emang metoha teh cek urang aya nu saliwatan. Metoha ayeuna tere mahram lain. Da lain ayeuna lain mahram gitu. Lain aya lain mahram. Mahram sateh ka metoha gitu. Ka metoha. Ari ayeuna mun tama ka pamajikan metoha, ari ka salaki metoha eta lain mahram. Kade kasalaki mitohaan maksudna anyar gitu. Meureunna ayeuna istilahan mitoha tere gitu. Mitoha tere eta lain mahram. Jadi batal ayeuna mun teu wudu. Batal. Moal anggeus ayeuna mun teh tilu poe mah. Ba mahram loba pisan. Cuman ayeuna mun teh mai urang mapan jarang ayeuna kawin jeung pamajikan anu dekat gitu ayeuna mun teh ikatan kekeluargaanana. Jadi ayeuna mun teu tepati hayang lah ngaji ayeuna bab mahram teh nyaho teh. So tingalikeun ayeuna mun teh mah di eta mah di Cikalama anu eta teh loba eta teh pabeuli teh. Teu anu di Mencrut. Hampir saliru we. Anu cek urang ayeuna tigah mahram lain mahram. Anu cek urang ayeuna mun teh mahram lain mahram. Anu cek urang lain mahram mahram. Mahram. Tina sasusu tuluy panjang eta geus puguh ayeuna tina kamitohaan mah aya namun tama anda anu jadi mahram aya anu teu jadi mahram. Ya nu batal wudunya eta sakur awewe anu meunang dikawin. Maka disebutkeun nyaeta ajnabiyah nu sejen alias nyaeta lain mahram. Ajnabiyah teh atuh anu lain mahram gitulah. Mun ayeuna mun teh antal jeung nu mahram eta teu batal. Wal muradu bil basarati jeung di anu dimaksud basaroh teh anu matak ngabatalkeun kana wudu dina nalika antalna ku kulit antalna dohirul jildi nyaeta luarna kulit mana ayeuna mun termasuk ayeuna mun luarna kulit wapi hukmiha al-lisan wal lasah termasuk ayeuna mun bagian kulit nyaeta letah antal letah walasah antal ayeuna gugusi aya antal huntu mah henteu dalain ayeuna kulit gitu aya antal ayeuna kuku mah henteu dalain ayeuna mun kulit. Oke syarat-syarat paantel kulit antara awe jeung lalaki di samping ayeuna mun tama antalna lain antal jeung mahram oge dua nana pada gede lain pada baleg. Jadi lain pada baleg dua nana lain pada gede dua nana. Nu dimaksud ayeuna mun pada gede dua nana kumaha tuh. Jadi gede teh lain baleg. Gede teh ayeuna mun tama lain ayeuna mun tama tamyi jadi gede teh lain. Oh.
Jadi henteu batal lamun ayeuna mun tama pantel jeung budak leutik. Anu mana anu disebutkeun budak leutik nu teu antel nu teu batal antel kulitna anu latus taha. Latus taha teh can aya ser gitu. Can aya namun tam aya pisereun. Can aya pikabogoheun, can aya pikahayangeun, can aya pikahayangeun. Engke can aya pikahayangeun oge umur sakumaha teh? Umur sakumaha? Bedanya nyabak kulit budak jeung nyabak larangan budak geus teh mah. Jadi nyabak larangan budak mah matak ngabatalkeun kana wudu. Najan ayeuna budakna budak urang. Budak ayeuna mun teu urang, budak sarangan ka budak sarangan. Ieu mah nyaeta masalah batal wudu ku pantel kulit tapi nyabak larangan geus diterangkeun teh lah. Naon sabab pangna pantel kulit jeung budak cenah ayeuna mun teu matak ngabatalkeun kana wudu li annaha karana ari budak mah budak awewe mun keur lalaki mah. Lamun keur ayeuna mun tamah awewe lamun budak lalaki antara jeung budak lalaki anu leutik keneh li annaha laysat fi madinnati syahwati karena ari budak awewe mah lain anu picurigaeun nyaeta matak aya ser, matak aya bogoh, matak aya hayang. Nah, ieu tinggal ayeuna mun tamah ieu rujukanana anu ukuran awewe jeung lalaki anu geus pikahayangeun pikabogoheun gitu. Sakumaha ayeuna mun teu ukuranana nya dikembalikeun kana kebiasaan. Dikembalikeun nyaeta kana kebiasaanana gitu, kebiasaanana. Kusabab ayeuna mun teu macan aya hukum ayeuna adat can aya hukum kebiasaan matak ayeuna mun teu ieu hese neangan patokan ieu atuh patokanana qala Syekh Abu Hamid parantos ngaranna Syekh Abu Hamid nyata Al Imam Ghazali radhiyallahu an allati latustaha ari awewe anu eueuh can pikahayangeun can pikabogoheun teh man laha arba'u sinina awewe anu usia 4 tahun pamadunaha. Jadi lain umur tamyiz lain umur balik. Jadi ayeuna mun tama umur 4 tahun ke bawah nu teu batal wudu teh. Da urang ayeuna mun teh jeung budak ayeuna mun teh SD teh. Rasan batal henteu? Batal. Tapi ayeuna teu batal mah 4 tahun. 4 tahun ayeuna ka handap. 4 tahun ka handap. Oh, nu teu batal mah. Jadi lamun ayeuna bogoh gitu. Lamun hayang gitu. Lamun ser kabudak awewe anu di atas 4 tahun menurut dia normal. Ai baheula mah can da ayeuna mah katingali geus marunuu dina dadana teh ayeuna awewe SD teh normal. Bogoh ayeuna ka budak SD teh. Henteu ayeuna aya normal karena di dieu oge ayeuna mun tanaon anu can pikahayangeun mah nyaeta di bawah usia berarti di atas usia 4 tahun karitu nya aya ser aya batal we. Tah di bawah 4 tahun lah menurut Imam Ghazali mah radhiyallahu anhu. Aya deui ayeuna mun tama anu ngomentar saha Syekhuna Yusuf As-Sambalawini radhiyallahu anhu. Tah ya ayeuna mun tama nu di Purwakarta teh guruna ayeuna mun tama seuna eta Nawawi Syekh Nawawi teh salah satuna eta guru mantenna teh Syekh Yusuf As-Sambalawini ya. Kieu saur mantenna fa idza balago mangka di mana-mana nyampe alwaladu budak sab'asinina kana usia 7 tahun
fa innahu mangka di mana-mana budak anu geus nyampe kana 7 tahun eta yunkidu matak ngabatalkeun kana wudu antal jeung budak eta bittifakin sepakat ulama dakaron kana au unsan rek budak anu umur 7 tahunna dek lalaki rek awewe jadi lamun awewe antel jeung budak lalaki anu lain mahram teh anu umurna 7 tahun eta pasti sepakat batalna antel jeung budak lalaki eta mun awewe mun orang lalaki antel jeung budak awewe anu umur 7 tahun anu lain mahram teh eta sepakat batalna 7 tahun mah 7 tahun mah nu tadi ayeuna 4 tahun teh nyata pendapat Imam Ghazali ieu ayeuna pendapat Syekh Yusuf As-Sambalawi ini 7 tahun pasti. Nah tapi ieu nyaeta anu diikhtilafkeun wa idza balago khamsa sinina jeung di mana-mana eta budak nyampe kana 5 tahun fala yunkidu teu matak ngabatalkeun kana wudu bittifaqin. Nah dek nyepeng ieu teh naon dia nyepeng ieu umur 7 tahun pasti batal umur 5 tahun pasti teu batal ya tuh ngarah ieu mah umur 7 tahun mah pasti batal sepakat batalna umur 5 tahun nyata sepakat teu batal umur 6 tahun diikhtilafkeun gitu umur 6 tahun ikhtilaf ulama perbedaan pendapat ulama menurut sebagian kaul matak ngabatalkeun menurut ayeuna sebagian kaul teu matak ngabatalkeun tapi ieu teh patokanana kembali kana tabeat nyaeta tabeatna manusia kumaha tabeatna teh jadi walaupun tadi dina usia 5 tahun disepakati teu batalna tapi lamun keur lalaki naon gitulah tenggagan tinggi we gitu lamun dina listrik begitu teu ningali ayeuna mun teh nu lanyar gitu ka 5 tahun ge bogoh batal we keur manehanana mah aya sar-sar gitu mah gitu padahal tadi teh nyaeta disepakati bahwa umur 5 tahun teu matak kabatalkeun kana wudu antal jeung budak anu umur 5 tahun tapi aya sareng mah batal aya namun teu sareng mah batal we nah innal walad hatta innal walad alladzi balagha khamsa sinin faqat yunkidu liman yastahi keur anu ayeuna mun teu aya sar ta eta teu batal mah keur teu aya anu sar bogoh wala yunkidu li ghairihi lek eta aya namun tama dicapeng lamun keur ihtiyat tadi we di mana-mana antel jeung budak awe anu lin mahram di atas usia 4 tahun mah geus lah wudu deui we kitu wudu deui we wallahu a'lam bissawab.